kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Umpama anjeun hirup dina kaayaan linghas ka Gusti Allah, ari linghas ka Gusti Allah teh hartina ngajauhan tina rahmatna Gusti Allah. Ari rahmatna Gusti Allah di deketanana nyaeta ku cara migawe amal ibadah anu ikhlas karena Allah. Sabab cek teranganana inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi ini maksud linghas ka Gusti Allah teh nyaeta teu daek atawa jarang ibadah ka Gusti Allah. Misalna salat ngan saminggu sakali, salat Jumat hungkul, atawa ngan sataun 2 kali, salat Idul Fitri jeung salat Idul Adha hungkul. Jalma anu saperti kitu disebut jalma anu linghas ka Gusti Allah. Ari ka makhluk mah saperti ka manusia lindut. Aya nu keur nongkrong di sisi jalan disampurkeun, aya nu keur musuk di sisi balong disampurkeun, aya nu keur gapleh di gardu disampurkeun, aya nu keur main layangan di sawah disampurkeun, aya nu keur ngopi di warung disampurkeun, jeung saterusna. Jadi ari ka manusia mah lindut teu diondang oge datang. Kumpul jeung nu kitu, kumpul jeung nu kieu, kumpul di ditu, kumpul di dieu. Malah masuk poho kana waktu heuh saking ku betah-betahna kumpul ngariung jeung manusia. Sedengkeun ari ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mah linghas. Tong boro hidung nyamperkeun sorangan dalah diondang oge teu datang. Diondang ku muadzin sapoe 5 kali teu datang. Diondang pengajian teu datang. Diondang istighosahan teu datang. Diondang zikiran teu datang. Diondang salat mayit teu datang. Diondang takbiran teu datang. Diondang tahlilan teu datang. Diondang marhabaan teu datang. Diondang madep ka Gusti Allah mah teu datang-datang. Jalma anu saperti kitu teh eta disebut jalma anu linghas ka Gusti Allah, lindut ka makhluk. Tah umpama anjeun keur hirup dina kaayaan anu saperti kitu, teu tumiba ka diri anjeun kajadian-kajadian anu megatkeun anjeun tina pergaulan, tina kumpul ngariung jeung manusia. Misalna anjeun migawe hiji kasalahan anu ngabalukarkeun anjeun dijauhan ku manusia, atawa anjeun dipitnah sehingga jalma-jalma anu tadina raresep ka anjeun teh jadi malalik nyawa, atawa anjeun ditipu ku babaturan sehingga pegat hubungan baik anjeun jeung eta babaturan jeung sajabana anu ngarobah kana situasi jeung kondisi kabatinan anjeun anu tadina bungah mun kumpul jeung manusia jadi pebungah, anu tadina betah nongkrong jeung manusia jadi teu betah, anu tadina resep ulin jeung manusia jadi teresep.
tah lamun terjadi perubahan suasana kabatinan anu saperti kitu eta teh alus. Sabab boleh jadi eta teh mangrupakeun isyarat Gusti Allah ka diri anjeun yen saestuna Gusti Allah teh rek mukakeun ka anjeun lawang kalindekan nyaeta lindek ka Gusti Allah. Artina eta teh mangrupakeun kesempatan besar, mangrupakeun peluang emas keur diri anjeun nyaeta pikeun jadi jalma anu lindek ka Gusti Allah. Kusabab kitu di mana terjadi perkara anu saperti kitu omat ente tong lumpat kana minuman keras, tong lumpat kana narkoba, tong lumpat ka diskotik atawa ka lokalisasi heueuh, tong lumpat ka makhluk, tapi lumpatlah anjeun ti makhluk ka Gusti Allah. Geus waktuna anjeun jadi jalma anu lindek ka Gusti Allah. Artina palebah dinya anjeun ulah rek nyalahkeun ka manusia jeung ulah rek goreng sangka ka pangeran. Di mana terjadi perkara anu saperti itu anu ngajauhkeun anjeun jeung batur hirup eta teh lain masalah. Sabab boleh jadi hakikat mana eta teh mangrupakeun wujud anu nyata, nyaeta wujud anu nyata tina mawelas jeung maasihna Gusti Allah ka diri anjeun, supaya anjeun jadi jalma anu lindek ka Gusti Allah. Jadi lamun kaya kejadian anu saperti kitu daripada ente ngacacang tepuguh, mending eta kaayaan teh ku ente dijadikeun momentum pikeun takorup ka Gusti Allah. Oke lah kalau begitu, mungkin ini saatnya saya mengasingkan diri dari mereka untuk membangun hubungan baik, untuk membina kedekatan spiritual dengan Gusti Allah. Itu atuh melang maring tepuguh, lain ngamusuhan ka batur, lain nyebarkeun teror jeung ancaman ka jalma-jalma anu mandang anjeun ku pandangan goreng jeung sajabana. Mata cek sauran sabagian ulama hadihi sunatullah. Idza arada ayyubni sa'addah bidzikri aw hasahu min halqi wa sawalahu bihidmati hatta idan tala'a qalbuhu bi anwari dzikri wastanar wa tamakkana min musyahadatihi ta'ala rabbahu ilaihim rahmatan lahum li annahu hina idin qawiyyun makin la yataghayyaru bihim bal yataghayyaru nabi. Eta teh mangrupakeun sabagian tina sunatullah. Artina upami Gusti Allah ngersakeun rek ngalindekeun hambana ngalangkungan jalan dzikir, mangka langkung pipayun Gusti Allah teh ngalinghaskeun heula eta hamba ti makhluk-makhlukna. Contohna saperti tadi anu tadina eta hamba teh lindek ka manusia, ayeuna mah jadi ringhas ka manusia, sanggeusna ditumibakeun ka manehna kajadian-kajadian. Tuluy eta hamba teh ayeuna mah jadi sibuk berkhidmat ka Gusti Allah, sehingga nalika hate eta hamba geus pinuh ku cahaya dzikir nepi ka bisa musyahadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, mangka Gusti Allah
mulangkeun deui eta hamba ka tengah-tengah makhluk, ka tengah-tengah manusia, sangkan eta hamba teh jadi rahmat keur para makhluk, keur para eta manusia. Sabab ayeuna mah eta hamba teh geus jadi jalma anu kuat, geus jadi jalma anu kokoh, anu hatena geus teu kapangaruhan ku makhluk, geus teu robah ku makhluk, tapi sabalikna makhluklah anu kapangaruhan, anu robah ku eta hamba. Jadi mun dicontohkeun ku ujangna misalna sejak ujang ngilu ngaji ka mama ajengan, ujang teh ngalaman loba kejadian seperti dijauhan ku dulur, dipitnah ku tatangga, ditikung ku teman kerja, tapi ka eueuh batur pakumaha, seolah-olah ujang teh tersabut tina pergaulan jeung manusia, nu tadina akrab jadi asing. Tuluy dina kaayaan anu saperti kitu ujang teh jadi robah, nu tadina sibuk kumpul-kumpul jeung manusia jadi sibuk ngahidmat ka Gusti Allah ku jalan zikir, nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala maparinkeun anugerah ka ujang saperti nurul dzikri, nurul yakin, nurul ma'rifat, sehingga ku ayana eta anugerah ti Gusti Allah ujang teh bisa musyahadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus anggeusna kitu ujang balik deui kana pergaulan jeung papada manusia, tapi ayeuna mah dina kaayaan anu berbeda, nyaeta dina kaayaan anu kuat, kuat ma'rifatna, kuat tauhidna, kuat imanna, kuat islamna, teu embut kalinduan, teu gedag kanginan, hartina teu kapangaruhan ku gambaran makhluk seperti ku manusia jeung ku dunya. Tapi sabalikna ti eta nyaeta bisa mangaruhan ka manusia ku pangaruh anu positif. Contohna tukang musyrik gawe jeung ujang tobat tina kamusyrikanana, nu tukang mabok gawe jeung ujang tobat tina mabokna, nu tukang jinah gawe jeung ujang tobat tina jinahna, nu tukang korupsi gawe jeung ujang tobat tina korupsina, nu tukang renten gawe jeung ujang tobat tina rentenna jeung sajabana. Ta eta teh sabagean tina sunnatullah. Mata auhasaka min holkin fa'lam annahu yuridu ayyabatahalaka babal unsibi. Mun Gusti Allah ngalihaskeun anjeun ti makhlukna, mangka kanyahokeun ku anjeun yang saestuna Gusti Allah teh rek mukakeun ka anjeun lawan kalindekan, nyaeta rek dilindekeun ka Gusti Allah. Jadi ente tong ngarasa hancur, tong ngarasa rungkad hate ku padah ditinggalkeun jeung dijauhan ku manusia, sabab ari saestuna mah eta teh mangrupakeun isyarat ti Gusti Allah yen anjeun teh geus waktuna lindeg ka Gusti Allah. Ku sabab kitu tempuhlah ku anjeun jalan taqarrub. Gitu. Jadi lamun terjadi perkara anu saperti kitu teh eta mangrupakeun sabagean tina wujud maha welas maasih Gusti Allah ka diri anjeun. Artina Gusti Allah teh nyaaheun ka anjeun, matak anjeun dikitukeun oge, anjeun teh rek dideketkeun, rek dilindekeun ka Gusti Allah. Jadi diantara wujud welas asih Gusti Allah, diantarana nyaeta anjeun dicabut tina kumpulan manusia, tina pergaulan jeung manusia untuk sementara, tuluy dideketkeun kana kaususan rahmatna, diantarana nyaeta kumalangkungan jalan dzikir. Tuluy
anjeun dibajuan ku cahaya musyahadah sehingga anjeun teh jadi kuat nyata nyekel dalam kana rahmatna Gusti Allah. Tuluy anjeun dikembalikan deui ka tengah-tengah manusia nyaeta pikeun jadi rahmat ka pada manusia nu aya di lingkungan hirup anjeun. Jadi pada umumna kabeh ge jama anu rek dijadikeun rahmat mah mekanismena teh kitu nyaeta ngalaman heula masa-masa anu saperti kitu masa-masa diasingkeun ti manusia. Contohna saperti junjungan orang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam di masa-masa awalna saacan nganampiri salati Gusti Allah anjeunna teh osok mengasingkan diri ti manusia nyaeta angkat ka Guha Hiro menekung di Guha Hiro kadang mugi ka 10 poe kadang kurang kadang leuwih di antarana nyaeta litas piati batinihi minal holki nyaeta meresihan batina tina pangaruh makhluk tina kabergantungan ka makhluk dugi ka nampi anugerah ti Gusti Allah anu disebut risalah nyaeta anu jadi rahmat keur sadaya alam anu sabagian tina eusina teh nyaeta ma'rifatullah tauhid iman Islam itu ta ari batina geus kuat ku ma'rifatullah ku tauhid ku iman jeung ku Islam moal kapangaruhan ku gambaran makhluk. Contohna nalika Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam kembali ke tengah-tengah masyarakatna dina raraga nyebarkeun rahmat anu diantarana nyaeta melalui dakwah pan Kangjeng Nabi teh dibujuk jeung dirayu dibibita ku rupa-rupa gambaran dunya nyaeta ku pupuh-pupuhna kaum kafir Quraisy. Ya Muhammad hayang naon atuh anjeun teh mun anjeun hayang awewe nu panggelisna di negeri Arab ku kami rek dikawinkeun jeung nu panggelisna mun anjeun hayang beunghar ku kami rek dikumpulkeun harta banda salobana keur anjeun mun anjeun hayang jadi penguasa hayang jadi pamimpin ku kami rek diangkat jadi pamimpin tertinggi di antara kami asal anjeun urun tina dakwah. Tapi ari ngaran-ngaran manusia anu geus dikuatkeun ku Ruhul Qudus nyaeta ku kabersihan rohani teu unggul karinduan teu gedag kaanginan teu kapangaruhan ku makhluk saperti ku harta ku tahta jeung ku wanita. Untungna lain Kangjeng Nabi anu kapangaruhan ku orang-orang kafir tapi orang-orang kafir anu kapangaruhan ku Kangjeng Nabi. Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam ka para gegeden ti kaum kafir Quraisy sok sanajan arajeun bisa masrahkeun panon poe kana leungeun katuhu kaula jeung bulan kana leungeun kenca kaula mangka kaula moal eureun nyebarkeun rahmat ka sakabeh alam moal ngejat najan satunjang beas itu tapi dinya mimiti loba anu taraslim Sayyidina Abu Bakar taslim Sayyidina Hamzah taslim Sayyidina Umar taslim jeung saterusna puncakna nyaeta Fathul Makkah manusia ti sagala penjuru daratang berbondong-bondong arasup Islam ta eta teh dina permulaanana teh kitu jang nyaeta ngalaman heula masa-masa di mana anjeunna untuk sementara waktu menarik diri tina pergaulan jeung manusia. Matak mun dina perjalanan thariqah mah aya istilah holwat nyaeta mengasingkan diri ti manusia
pikeun mujahadah pikeun tazkiyatun nafs nyaeta memeres jeung meresihan batin tina pangaruh makhluk tina kabergantungan ka makhluk diantarana nyaeta ku cara tadakur jeung tapakur. Tak sabab gitu orang ayeuna tong ngarasarungkan heueuh lamun ditolak ku manusia, lamun dijauhan ku manusia, lamun dimusuhan ku manusia, lamun dikucilkeun ku manusia, lamun diboikot ku manusia. Sabab eta teh mangrupakeun kasempatan ti Gusti Allah keur diri anjeun nyaeta pikeun meresihan batin anjeun tina pengaruh makhluk tina kabergantungan ka makhluk. Kudu jauhkeunana anjeun ti manusia, anjeun teh jadi leluasa, jadi bisa berkonsentrasi, jadi bisa lebih fokus, jadi eueuh gangguan ti manusia dina urusan taqarrub ka Gusti Allah. Jadi ente jadi lebih khusyuk dina taqarrubna. Mata gerangan nuhunkeun ka Gusti Allah atuh mun kitu mah hatur nuhun Gusti geus megatkeun abdi jeung maranehna. Jadi pegatkeunana jeung maranehna sing horeng abdi teh jadi anteng jadi mayeng jadi betah madep ka Gusti Allah. Itu dongke oge bakal aya deui datang mangsana di mana ente teh balik deui ka manusia. Boh ente anu datang ka manusia, boh manusia anu datang ka ente. Ari geus dibajuan ku cahaya, dikir ku cahaya musyahadah mah anjeun teh bakal seungit ya, saperti ibu kita Kartini muncul dina lagu putri yang mulia harum namanya gitu kan.